ayeuna malangkung saya bapak we. Naon we anu sakira-kira bisa bapak hayuh baca da Allah mah lautan pangampura ieu. Teu tiasa cenah ujang bapak mah. Hayu Pak hitung-hitung latihan lah. Ke lamun teu bener ruku sujud kukuring ke diomekeun Pak. Paladirin Ki Ahmad teh kapaksa kapayun. Teras Ki Ahmad teh Pak ngimaman. Babacaanana pasehat. Kalayan anu diaos ieu ayat-ayat Al-Qur'an. Ieu sowantena oge metak muringkak bulu punuk Pak. Ieu budak bingung sadayana. Para hadirin ye soanten kiamat. Sae amat pasehat amat bubuhan ulama. Jadi barudak anu genep bingung taya hinggana teu tiasa salat nungtungna siling sedekeun we. Tah barudak teh. Sebab manehanana tadi teh magahan kaki Ahmad. Jadi tinimbang salat kalah karibut di tukang cek sawareh tangkurak sia ieu. Cek sawareh sia ieu, duh kaisinan ieu. Jadi barudak teh teu salat, anu salat maki Ahmad we sorangan.